Gila. Kambarana tuh senop teh, hah? Ah, ku aing teh angan heula we ya. Ieu ngabalala di. Atuh begadang teh, hah? Cik atuh beresan atuh. Mantap. Ngopi atau diam-diam bae sih. Nikmat, mantap. Oke coy. Mantap. Nah, ngeun ngopi weh kieu. Di Mas Salek ya, bukan aya Salek. Lek. Tur ngopi teu? Ngopi. Hayang lah. Tadi atuh hayang mah. Oke. OTW. Lek. Mana kopi? Ya tuh. Aduh. Ya. Mantap. Mantap ya. Mantap. Cenghari otak dia jernih Selek. Terus tunduh tadi. Hayang kopi. Oh. Temanggi. Oh. Jadi cenghar. Oh. Ari atuh auk-auk naon nah? Ah iya tuh. Auk nama. Cangkang hungkul. Cangkang hungkul. Cangkang hungkul. Heeh. Daerah ge eta hungkul. Rokok hungkul. Rokok hungkul. Oh. Mantapnya. Kopi Aceh atuh nikmat. Paingan ngeunah Lek. Aduh, baliknya teh Lek. Wah, nuhun lah. Kang kadieu teh beakeun ngopi we jeung dedekna. Daguan maneh. Ngopi ah di ditu juga ngeunaheun. Jaba jam 2:30 sok segar biasa nama. Wow. Emane Alek bukan nubruk lebang teh jadi tinggalian. Untung ieu kopi teu bahe. Ya urang mah muda geus dahlan. Mudah gue emang kunaon sih dahlan? Beakeun kopi. Kopi atuh tah ieu ge kopi atuh. Geus capek-capek mendingan ngopi jeung urang ayo ulah. Ayo tuh. Lek di dieu lek kopi lek dina kuduna lek. Gede ngeunaheun. Beba pemandangan tuh tinggali popoea indah kan. Lek ai situ grosok ka mana lek? Asa tara nempoan. Bebal kala seuri ga. Ya si Togro baheula nginjem duit ka urang 20.000 bejana keur meuli jeruk. Tapi ka ayeuna tadi bayar-bayar ka imana eueuh wae. Ada siki jeruk. Jeruk mah loba sikina. Ai mah tiba heula unggal panggih jeung maneh seuri teh dah hayang ngumpul wae. Ting kunaon da. Jadi beser ayeuna panggih jeung maneh teh. Dagoan ta kopi ah. Nitip heula nya. Mau buang air kecil dulu. Ade. Mungkin si Togro buangan eta mah jelema kita ecreug. Lek, kunaon maneh? Dahlan gini ha.
Kunaon maneh seserian nepi ka ngagoler gitu. Si Atam disarikeun si Togro. Nu si Cijerukan. Emang saha si Togro teh? Kerjaan nu si Cijerukan. Lihat ngomong gimana. Kopi saya. Ini hayang. Hok beakeun tah. Pakat. Kopi si Atam tah mere. Haha. Ngopi deui. Mau sare saminggu lah. Harampang ayo nama harampang. Pahit. Dahlan, Amis sampai aku ini. Hah? silakan ya. Tadi mah aya si Alek. Asup ka mana? Ini ya. Ini Balik. Baliknya. heula. Tadi urang nunda kopi di dieu. Tah ieu gelasna tah. Tadi pinu sakieu tah. Nah, ayeuna jadi saeutik ieu. Apa? Tadi pamere Kameri di si Alek. Ngomongna nu si Alek cenah eta teh. Uga nu urang kan nitip. Abi rek ngahampangan heula. Tapi apa? Tapi apa layak kopinya di dia duyuk. Si Alek kebalikna dieu pisan. Tata tadi 30 menit yang lalu lah. udag tawa euy. Udah. Saliweuh. Oh. Kopi urang beak. Udah. Alek. Daripada dicarekan meneng kabur. Ai si Dahlan ka mana koek nengan si Alek? Benar pisan ha. Kopi beak teh. Euy, mandi. Aduh. Redang. Cenah dihandap yuk. Yuk. Tuh si Togro keur mandi. Togro. Kayak kieu mandi. Pada bawa teh budak leutik kehe teh ngomong teh ka mana wae. Nang we. Kabeneran aya nu ngaliwat. Di tadi ngopi wae. Beak 2 gelas. Emang kudu minuan. Hajar. Makan. Ka didinya tah. Yuk, jadi we. Nyusuna. Disuna. Ngan. Ayo nyusuh lah tuh. Nyusu lah. Mana? Mana? Si Bobby jeung si Doya teh. Ngajak-ngajak. Mana wae dah. Pas selfie, lapar. Selfie wae. Dah. Nah, teh kita tangis di sangguan. Saya si Toy. Rencangan. Dah. Ayo juga. Dah. Aduh, Di mana? olahraga euy. Dah. Selfie. Bios itu, teh. Langsung. Sikat. Sikat. Bios, Mam. Aduh, Eredkeun. Aduh, menang milik. Terus di mana Dahlan? Eta biasa. Urak. Ngurak. Hasil. Duh, Enggak. soalnya saya sawah. Mulanya di kebun namanya. Pasti salahnya. Apa bisa tadi? Nikmat, Jos. Si Atam gerak, si Atam. Kalau selfie. Ulah makan di geroan selfie mah. Kantep. Pengen beak di keruan. Ayo jangan. Ningali si Alek ke. Mana tuh? Tadi abi keur ngopi di beakeun. Dahar. Di pikiran nu kitu mah. Tuna nu kitu mah. Dahar Apa wae? sorangan wae ulin teh tuh. Mangga. Kopi beakan milik nama kumenang sangu. Biasanya si kelek teh sok ngalewat ka dieu nya. Oh, ningan aya nama eueuh. Amananya. Si Atam. Ku baik ah. Ai si Dahlan. Hei. Ka mana? Can beak. Walak, Wah, kan dia. walak, alhamdulillah. Dia Atur rencangan. Kepuguh. Wah, mari di sawah segar mandi ah. Biar bersih badan, aduh. Biar kuban gak pada masuk.
Hei anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil. Kolot. Naon anak kecil, aduh. Nyusuk. Nyusuk cik tuh ngesaan kolot. Eta neuhan kepaksa. Ngopi 2 gelas. Liwat 2 kilo susu. 4 sehat 5 sempurna. Tapi belum sempurna tanpa ada kamu. Dasar kolot, makan susu ke rumah kolot. Tuh juga si Alek. Ruyan ah. Yuk, Ruyan. Yap. Lek kade lek. Diuk, Lek, diuk. diuk, diuk, diuk. Diuk. Diuk, di diuk. Ya. Kira naon maneh? Tak keur nyusu. Ngan beak susuna bieu ku kolot. Heh, anu mandi di ditu. Tapi orang mah acan 18 tahun kagigir. Yuk, orang toong yuk ka ditu yuk. Ayo, Yuk. ayo. Duh, lah ah mau bener emang dicampur ya rek nyesel lah. Hah? Ya kan deh. Geus teu kuat ieu rek nyesel lah popoyan. Aya dia ya si Payun, mau bener. Doe kemana? Ya ngomekeun heula. Ya kagok Oke, sok kayak kali deui nya. Anjing balik ini. Aing beres. Euy, tanggal bujur euy. Tilanya jahitan apa baju? Si karehet kalah arindit. Hei! Aing lapar keneh. Bulit ah. Sebulit teh. Parah banget. Terus menikmati. Tadi dinya nya tingali sing tenang heeh. Hari nanti mandi balik. Saya ngintip. Jangan suara mandi gitu mah. Gak aneh ini hai kalkur ah. Pakai tempo ah. Wah, balik di sawah segar bangki ah. Banyak wae kata kuing euy. Ini bonding tuh mantu sopan nyintip kolot ke mandi. Bagus lah. Kita kemana ha? Sopan itu dong kolot. Gimana dong kehead mah ha? Sopan pisan ha?